Alhamdulillah, motor anyar, hadiah puasa tamat sebulan. Jalan-jalan aja si Miing. Bray, ojek bray. Goblok, kita tukang ojek. Tunggulan, Santai bray. ngeunah wae sia aing sebut tukang ojek. Eta syarak sekolah TK ka mana? Geunah wae sih sekolah TK. Aing tah Piknik bulan kehet. Tanjung Baru bray. Tanjung Baru. Yoi bray. Teh sorangan wae. Bray aing ketinggalin rombongan. Rombongan tandur. Lain rombongan tandur, rombongan piknik. Oh, rombongan piknik. Bray antarkeun urang balik atuh. Ka mana? Kalau urang Ayo wae sih, emang ngambur mana di mana? Kalibaya Kali bae di mana? gitu. Ayo buru ngomong wae. Pak. Mananya? Mana bulit? Kemana sih ya? Eta saya tak? Iya, anu nyasar rek diantarkeun ku urang. Rek milu mal. Milu tuh aing bong. Anu Pak. Ayo. Mana pusing aing hirup teh lah. Nikah ka anak, kasih Ming. Mantau ka mana budak teh? Tak meuli rokok wae buat amelang-amelangan. Apa dipacok orang itu budak teh nya? Aduh teh ah. Ming. Kemana mantu si Ming? Ming. Meuli udun. Aki-aki budek dua aing amplok. Geudeuk. Aing sok capek dah tinggi aing ngaladenan aki-aki teh ya. Aduh, balik deui tah. Ini lah. Ye, Sim. Buset ka mana wae? Aya. Yo, ieu teh keur neangan si Ming. Aprok teh jeung si Ming. Teu nyaho. Hah? Teu nyaho. Si Ming. Ieu mah si Iso si Ming. Nyaho, kakak keluar. Si tah meuli urus si Ming buat datang-datang. Lawa aprok jeung si Ming. Bapak sia neangan gitu nya. Oke, lamun amprok. Yo, si Ming, lain si Iso. Nyaho, astagfirullah. Nyaho, sining. Oke, lamun amprok di bejaan. Sim, kuna sih jadi budak kos gitu sih untuk kos sasarianan. Berteman teu budak dah. Wah ente neangan si Ming. Masa neangan si Iso mun. Si Ming. Hese ngomong jeung budak teh dah. Anjir, malah aing nu disebut nu budak dah. Aduh, teh nempo, wing teh nempo si Miing. Aduh. Nah, Sim, di organ. Emang asa anu hajat sih? Ayo nu hajat teu beja-beja ka aing ka pejabat ini nganan. Aduh, nambah parah anjir. Majar aing nu hajat cenah. Aduh. Mun nu hajat, teu ngomong nu hajat. Anjing, sedekah. Milu atuh aing sedekah, di mana sedekah? Emang asa anu mau sih, Cing? Coba eta. Majar aya nu maot cenah. Aduh. Ampun. Ampun. Ya, Aduh. sing sabar, Cing, sing sabar. Keluarga nu mau teh saya sih. Jadi gelo. Gitu, Cing. Kenapa sih? Terus aing mangkat aing baru sih aing. Lanjung. Aduh. Kuliahon sih, Ming. Kos gitu, goblok pisan ah. Yo aing ah. Lamun lain lagi. Deurat ku aing. Kilo kabeh. Kosim kunaon nya budak teh nya. Ditanya ku aing kalah leweh berjang abrug-abrugan. Aya naon aing sok hareran dah aing nya. Teu boga dengen ngomong teh. Eukeun mau ngomong jeung budak hararese ngomong jeung budak teh. Saliwang ceuli si Kosim teh tiba heula eta. Kos kitu we budak teh. Ah aing si Ming ah.